Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Azhar Ataya Apsari di kelas 10 MIPA genep. Abdi ayeuna bade carita dongeng nu judulna Sireum jeung Japati. Dina hiji poe aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledad. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeyembe palebah dinya mah. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan. Tulung, ieu kuring rek ti kareuleup tulungan. Kabeneran aya Japati kecindeuten dina dahan kai anu nyondor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoleun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngagegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana tanah. Sireum pohara nganuhunkeun ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuten deui dina dahan kai anu nyondor ka walungan tea. Sireum anu baheulana ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun leumpangna ke keteupan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati buru-buru geura hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum, ceuk Japati. Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sireum, ari eta mah kapanan kawajiban sarerea nulungan batur anu rek menang cilaka. Eta wajib komo deui ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung saling tulungan. Sakian ti abdi, mugi-mugi dongeng nu abdi bacakeun bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.